Halo, Nyet. Ah, Nya, ieu urang keur prepare ke OTW. Kumaha? apa nih oke nggak siap-siap. Kemanasan motor. Iya, kemanasan motor ke ATW sekadang baik. Buru di saung patilasan teh gini ngeueuh. Urut maneh basa zaman SMA ngabungkus SD budak SD teh goblok. Heeh. Nya ieu aing berangkat enak. Heuh? Kemanasan motor. Iya, kemanasan motor ke ATW sekadang baik. Dengan akan yang pensiunan PLTA. Sekadang nya teh kadinya OTW. Mana si Nyek teh aing geus nepi goblok can datang keneh. 10 menit deui meureun nya. Pesan kopi ah. Teh kopi hiji teh. Teh. Halo Nyek. Di mana? Ih anjing aing nuan ke tadi sih mah. Iya geus make helm aingnya. OTW. Dagoan we. Bagaya goblok bungot siga cara cagarpit oge sih teh. Aing ninggalkeun pamajikan yang budak nuan maneh goblok. Heuh burung. Tang ngarariung. Teh kenalkeun jeung PL nu make sepatu roda teh nya. Siap. Salam ti sahabat sport ya. Ayo, ATW. Ya sok atuh buru goblok. Relax anjing. Anjing. Relax si goblok teh aing ngangkat ka Sophia anjing. Mananya Tuh, Gusti Agung gelaleh teuing anjing. Aduh, Gusti Agung. Mana ngebel anjing. Aduh, goblok. Halo. Nyek. Di mana ai siap meni heubeuh Aing nuhun maneh anjing ni lila teh modal. Ieu keur di jalan, cicing heula atuh dagoan sagedeung. Pokona mah dagoan sagedeung deui. Buru atuh goblok aing geus tere pae anjing nuhun maneh ti basa eta. Coba rek dicukur heula deui heuh. Ka tukang cukur heula, tukang cukurna nutup teh. Ieu loh teh. Barbershop pokona mah barbershop anu pang alusna urang mah masih si beungeut si Aliando udah salasa. Tere modal goblok aing geus bautan nuhun siap keneh. Ya mah da. Ni lila teh. Dagoan pokona nya. Eta PL na sudah ratang. PL na hayang nu 4,5 meter janggungna pokona mah. Heuh. Buru goblok Buru anjing. Heuh. Sok atuh. Aing dibantai tara goblok kebahanana hareureuse mah. Pah ek dicukur di sia mah. Udah Teu mira nu nelpon anu aing keur di jalan.